Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing hadirin sadayana ayeuna Bapak Ibu guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan siswa-siswi kelas 12 nu dipikacinta. Langkung dipayun hayu urang sanggakeun puji saring syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan nikmatna ka urang sadayana. Sapertos nikmat kesehatan oge, waktu luang dugi katiasa patepang rarai di acara ieu. Alhamdulillah urang oke tiasa kumpul di tempat ieu dina kaayahan sehat. Para hadirin anu simkuring hormati, dina waktu ieu simkuring bade ngadugikeun tema tentang kumaha pentingna hirup bersih oge sehat kanggo kahirupan urang sadayana. Luyu jeung hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebersihan teh ulah ngalalaworakeun perkara kebersihan. Urang sadayana kedah ngajagi lingkungan oge, awa urang sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala penyawat. Kumargi kitu, urang sadaya kadah ngajalankeun hirup urang sadidinten ku cara nu leres oge sehat. Sapertos ibak ngarah awak bersih, ngosok waos nu rutin, bersihan kuku maksimal samingon sakali. Eta sadaya salah sahiji contoh hirup anu sehat. Contoh sanesna seperti miceun runta dina tempatna, ulah nyidu di mana wae, lamun batuk atawa bersin baham keah ditutupan. Lamun sadidinten urang ngajaga kebersihan, awak urang bakal bersih tina sagala kokotor, ku kitu awak urang jadi sehat. Urang sadaya kedah resep oge mika cinta kana kebersihan diri oge, lingkungan sangkan hati urang ge suci sareng bersih. Para hadirin sadayana simkuring dipikah hormat, cekap sakitu nu tiasa simkuring haturkeun. Pamungkas di simkuring pribadi, bili aya kecap anu urang meureunana tarapna atanapi aya basa anu urang entep sareuhna. Mugi para hadirin sadaya kersa ngahapunten. Hatur nuhun sadayana atas kana segala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.